Ojang, kenaon? Baik. Aduh, biasa baik ya. Kerja laut baik. Dengan eta mah pati layangannya. Yang terbaik lah sama kesel daripada ngagibah menikah dengan laut baik nyenayan. Kalik baik kalik kan. Oh, ya tiga martabaan gitu gini kan. Ya, Ramadan. Tapi katanya. Gitu. Tapi nah, puasa teh. Biasa baik yang hiburan lah dari Adi mah tukang hiburannya hobinya karena ngayangan baik. Kamu sekolot mah musik di langit. Usep di langit. Temakai lu temannya. Temakai pancing, temakai kayu, sampai ke nurul makanya tetapnya golongan ya. Kebalaan langit gitu baik. Ya. Iya benar. Sama mah hasil kana ngojangnya. Alhamdulillah pae tina langayan banyak serencangan ku abdi teh silaturahmi dina rencangan dina langayan teh Menambahkan pertemanan. Nah, gitu. Nu penting mah loba dulur pae. Jadi ayo loba dulur mah mah peken obor gitu. Mulai selanggahnya. Lu di pae pan aya nama zaman kiwari mah kadang-kadang geuningan nya. Dulur jadi batur batur jadi dulur. Nah, contohna pae nih ka dieu. Di Jawa jauh-jauh nya. Pan teu mawa dulur meureun nya. Ya. Pae teh meureun ngarantou heula ka dieu nya. Kadeukeutana lah urang Sunda nu wawu. Teh ngana loba dulur nya tah gitu pae. Nah, kurang sebarang ojang layanganna. Ieu teh ukuran 5 pae teh. 5 terus nu naik luhureun eta aya di ukuranna. Aya pae nu 5 genep, 58. Kadang aya pae anu sameter 20 aya. Atuh eta mah Agung seperti Bali nih hanya di pantai gitu. Bali mah agung pisan. Pae kontes. Da mah kontes biasa. Oh, Lukisan gitu kan. Ari mah kita mah layangan adunya. jangan adu sewot bae. Sewot. Waktu ke mana wae teh? Alhamdulillah kayaknya hari pengalaman mah abis teh pernah Mana? di Sukabumi pada kantor di daerah Nagrak. Kembali di Bogor mah abis teh pengalaman teh di Karua Jawa. Pas nanti Jakarta kan tuh. Jakarta mah abis Monas gitu. Monas. Nah, Moal ngait kan Monas. itu pae dah. Enggak ada ngait ngomong. Gaduna pendek pae teh. Oh, main pendek. Pendek. Terus di Bandung pae di SD gitu pernah Terus kemana-mana berarti nya. Alhamdulillah pae seueur rencana mah pae gitu nya. Pemain lagi penting mana-mana nya. Nya. Kumaha di Bandung mah pae kalau kayangan sih juga momoh. Wah, gitu. Itu pae dia mah dah hobina kana langayangan kumaha artinya daripada jenuh lah daripada kesal daripada mau pendaki lah. Ya benar. Tapi aya makna pae teh langayangan teh. Lang layangan. Lamun ku urang ditapakuran pae ieu lang layangannya. Mimiti Cilawi, Italian, Bukit Tertakan, Bukit Akukeun. Nah, Kumaha artina? aya geus ngapung pan jadi hidup lah ya. Ya. Aya ngabedol, aya dalangna loh. Nah, gitu. Kan buat urang rongkong, dibelikan, terus dinyawaan. Dikatakan, dinyawaan. Aya ngadalangan diapungkeun lagi. Ngabelah padah ari langayangan mah diapungkeun ka luhur langit. Ya. Ari jelema mah diasupkeun karunya nya. Seperti ngasupkeun ka tengah-tengah lautan. Nah, kitu cek ajangan ge nya. Ya. Bae kajangan gitu. Maka sabarna mah langayangan teh lamun ditapakuran mah dari bata urang lah. Maka kudu kuat urang teh kayakinan ka Allah teh pae. Ulah berat ka beulah. Tauhid katanya. Heeh, lamun urang langayangan berat ka beulah, Dengdek. lain denek deui di bodoh teh muter. Oh. Sedangkan muter, heeh. Lamun muter berarti jelema loba ka pusing, Ya. loba ka bingung. Jadi muter. Kesana kita ruang anjuk. Gitu. Mata yang anjuk kayaknya. Maka si kudu posisi langayan teh kudu pancet. Jadi angin kali oge gagatang we seperti orang kudu pancet nya. La ilaha illallah. Dedeng nya Muhammadur Rasulullah itu goyang. Tapi kadang-kadang mah iman kan aya naik aya turunnya. Heeh. Eta mah si iman men. Iman mah sabarna mah memang paenya kadang-kadang kan urang diuji ya. Kadang-kadang urang teh diberi peringatan. Hari ujian mah lah baik ke urang da urang mah lima. Lah kalau kau dosa balik peringatan ke urang dengan turun iman teh. Kita diberi kasusah. Halo. Satu. Betul-betul ka masjid. Balik kasusah detik. Contohnya urang dengan dua. Kalau bersyukurnya Kuduna teh. inna makroina atau makum indallahi atau wala in fakartum inna ada bila sadik itu Nah benernya itu pae bener. Pae kita bisa ngadalil kan. pan untuk beja Oh, lah beda. makanya raja pantai kemarin kemulungan kemarin Tah, eta kuasi lagi. Nya da urang mah teu ngaji dengan langayangan, mata teu bisa ngadalil. betulnya Heeh, urang mah sok prinsip hirup we.
Ibarat nama lang layangan ancek aing kudu kuat teu kaandagan, teu kaanginan. Sageteng erek aya angin gede, erek angin leutik, angin leutik. Lain aku kosipa nyicatnya. Boleh baik kosipa nyicat kan. Lain aku kosipa. Langsung putus. Taruhan. Taruhan. Lupa kosipa. Nyicat ngennya. Nang ojang layangan teh cing nempo. Oh, hasilna. Oh, di kelapa kalanya. Tah, ya Pak Imam menang mulas Pak eta. Saya ukuran 54. Emang motif pernya. Motifan. Tah, ieu anu polosna. Tah, eta aya ukuran mah saminya. Sami. Angten teh meureun anu ieu motif kan warnaan. Dengan go ieu mah nuang warna, anu ieu mah polosannya. Umpami ieu pangmasan sabaraha hargana? Pamit tos di pulasna 2.500 Pak Pami ieu. Pamit acan mah 1.500 gitu. nya. Itu mobil angin tarik mau ujang polisina angin tarik. Ari posisina angin tarik mah ulah jauh teuing. Mainna teh. Ya main shot. Berarti main pendek. Pendek. Kami ge sami dinya. Nya sami. Kenurna posisi kenur. Tah kenur mah kedah kasugian ageung ngeunang Pak dan alit mah ageung ngeukiakeun. Ya kenurna para wargi pami pada main. Nah, Iya, ukuran 80, kelasana bebasnya. Bebas, Bebas, tapi pami angin ageung mah mainna main pendek, pami angin laun mainna main tinggi Nah, gitu. Kayak dia kan beter-beter dan main jauh 58, 56 Pak itu. Nah, itu Pak eta kedurna isi Pak Erik main. Nah, untuk semua warga seluruh Indonesia buat yang minat lalayangan buatan Mang Ujang kontreng ya, Ya, ya. kontreng, ya. Yang kontreng no motif 2.500 hargana pami ya. Kalau yang ini polosan 1.500 saya mau jamnya. Iya, jangan sewa Kalau untuk partai banyak mungkin bisa kurang harganya ya. Insya Allah lah teman. Partai banyak harga bisa kurang. Untuk partai ini juga sama, partai banyak bisa kurang. Untuk bisik-bisik silakan DM atau di WA di bawah ini. Oke? Oke, Nah, gitu. Manis-manis ujangnya. Ya oke, doanya aja Pak ya. Berkah. Penting mah kita Berkah kabar? Amkah. kalau bakal Pak ya. Oh, jauh Jauh ini lah. Saya imung we. Oh, siap. Oke begitu. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.